berkenalan yang cantik. Wilujeng enjing sadayana. Dinten ayeuna urang sumpingan murid anyar. Mangga tepangkeun wasta sareng asal sekolah di mana? Kepangkeun wasta abdi bulan asal sekolah di SMK 2. Barudak dinten ayeuna dugi ka 3 dinten kapayun urang ngerjakeun projek P5 ngeunaan proposal. Yang ngira-ngira Bu. Henteu jadi hiji kelas teh hiji proposal. Mangga kerjakeun sasarangannya. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Hayu gawe. Gaskeun. Marane bage buka, marane eusi, marane nari, panutup di video aing siapa kaem laksanakeun sih. Saya bisa euy. Heuh ih budak anyar teh cicing wae. Beres. Bulan kerjakeun banyak, harurang can beres. Jadi urang teh kudu silih tulungan. Bener teu Banda? Bener. Ulah gitu. Balik capek. Heuh ya atuh ah dua balik. Aduh ah. Biasa ini mah pagi. Ulah gitu kan yang ketiga sobarangan. Untuk kenal oge, besok dia nanti selama. Tenang naon, ulah mikiran nabi, kapan kerjakeun bae mah. Mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Kenalan orang kira-kira. Urang satu balik tinggalnya. Adanya nitip proposal ya. Boleh. Assalamualaikum. Atas beres proposalna. Atas Bu. Oi, geus beresan bulan. Atas da kalem gue. Cik mana ningali ibu? Oh, wanita lelek. Allah ibu teh aya proposalna Ica. Kumaha? Panditen aya geus teu dikempelkeun. Pokona ibu teu hoyong terang. Engke ibu udah di kelas kudu pas sensei. Bulan kan kemarin itu terus dipikirkan, nah biasa Ica. Enggak juga terang, kabarnya aya, juga teu aya. Geus we euy, ulah silih nyalakeun kitu dasar urang ge salah terima bantuan si Wulan jeung si Dika. Kamu jangan mana tak kanyangan. Ih, bego. Sadar diri.
Bulan, iya. Iya tadi mama bulan ada salah masuk ke dia. Nah, untung mereka pernah. Tinggalnya dibuka ke daerah juga proposalnya. Enak euy. Iya, jadi proposal tak tenang. Alhamdulillah. Produk proposal teh saya euy. Proposalnya saya ibu APT-nya. Ibu belajarnya diajarkan. Atur nuhun Bu. Bulan, nuhunnya orang sadayana jadi saya nilainya berkat bulan. Tadi sadaya lagi ngantosan termasuk kita. Put, asal terkenal teh kurang ke si bulan. Put, gara-gara si bulan kurang mengenal halus. Cicing marane urang kita ngeuna, tanian nama arang teh kudu asa kudangannya we. Uang bageran we yuk. Ayo.